A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amarona silata ta'alum wa na'ana qat'a ta'alum wassalatu wassalamu ala bahril warrahmanul qudusul ma'isul muqtadir rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yauma la yantiquna fala yudanu lahum fayaqtadiru wa qamal qawlu 'alaihim bima dolamu fahum la yantiquna amin ayasifqumit kafaya insatu bitu aqabiya kamil kitabina bisul qolkit wal wasyari min kulli zakari wa unsa bi alfi la hawla wala quwwata illa billah. Wa masanku nafsi wa dini wa ahli wa auladi wa ashabi wa ahbabim wa amali wa jami'an wa aqran bi hayyul qayyum alladzina la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum musuha bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taqau lana biha wa barid wa tasiri wa tabliqu biha anna basar wa tasiri wa takunu lana waliya wa nasirun ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir wa atif qulubal alamin bi asrin alaina wa abisna qawlan bisarma ya Allah ya latif ya muyassir kulli asir ya nasir lana ya naqul yasir alaika wasulahan wa sururun wa tarzuqna rizqan wasi'an min wa sawiyana kulli shay'in amma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwa. Dipayun orang sadayana puji puja kali syukur kalawan ucapan secara syukur bil lisan alhamdulillah orang sadayana dan dia sehat walafiat rohiran wa batinan. Moga-moga satu terasna sehat jasmani serta sehat rohani. Ya tidak taufik hidayah maghfir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam moga kurang sadaya limpah curahkeun ka alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantong kali kulawargana ka para sahabatna akbar kali akhir pada soliat muslimin muslimat terutama kami hadis sadaya. Yang tawisna urang sadayana secara langsung mengajarkan puji puja kali syukur ku bahasa aroma urang ucapan pemaca khutbah oge anu kalimat bae terus cakap gitu. Namun da urang mah urang ajami, urang bahasa Sunda, namun sedikit beakeun teh kurang jelas. Padahal puji mah tadi geus diucapkeun di bismillah ngawitan urang ngaoskeun khutbah tulika alhamdulillahirabbil alamin. Eta teh sebahagian muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu ku bahasana bahasa Arabi namun ari ulang membahasana bahasa ajam disurahkeun cara ijab kudu dikuatan gitu. Padahal Allah jadi Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah sakeh puji kan perkara iku lillahi tetep kadue Allah rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam. Jadi puji termasuk puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis, puji an Allah tetap ditetapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Terus kurang muji terus cekap. Namun keur urang mah sok kurang genah bahasa nabi sabab kurang mah bahasa Sunda harus jadi nama tengar ini kan bahasa Arab. Selain kurang Arab ya tengah di mah. Urang teh teh bahasa dalam mata setiap ayana anu tausiah tadkirah mauidhah sok langsung dengan pada salam qobla kalam teh pada basmalah walhamdalah langsung manjatkeun puji puja kali syukur eta mah bahasa Sunda sakitu digitukeun padahal puji anu opatna tadi itu bahasa ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Urang teh sebagian ucapan syukur bil lisan ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Anu mangeranan Allah teh di sakabeh alam termasuk di alam arwah, urang di alam rahim,
di alam fana, alam dunia, di alam barzah, alam ba'as, alam hisab, alam mizan, alam sirat, alam mahsyar, alam surga sareng saha nu mangeranna Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah pangeran urang sadayana wa Rabbukum jeung pangeran aran jeung sadayana. Cekap bae nembe beureunya teh. Ngan di antawisna saur keterangan terjadi ditampi ku Allah nyata syukurna si jalma lamun bersyukur ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kada urang syukur ka Allah bersyukur ka Rasulullah terjadi moal ditampi ku Allah. Teras deui taat ka Allah teu taat ka Rasulullah moal ditampi ta taatna. Mangga sok diteraskeun sholawat kali salam sunatna ku urang mugia dilimpah curahkeun ka dunia alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga itu termasuk muji ka Rasul sanes saged nangken urang urang mah sama-sama makhluk namun Rasul mah makhluk anu pamulyana hinggakeun Allah panjenengan muji ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk sebagian pujian di Allah ka Kangjeng Rasul yang tawisna sabab Rasul uswatun hasanah, suatu figur, suatu tuladan dina sabila aktivitasna, tuladan contoh bahkan termasuk perilaku hinggakeun Rasul mah dakwahna ku hal tingkah laku daripada ku ucapan dilalatul hal aula min dilalatul maqal nuduhkeun kana pindah ngajak ku tingkah laku leuwih utama tinimbang ucapan Rasul mah begitu pidato urang mah loba pidatona urang contohna kitu maka jauh roh Allah ngadawukeun muji ka Kangjeng Rasul wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demi Allah muji ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena la'ala khuluqin azim. Karena kuluhurna alus kudu dipokerti akhlakna bahkan diperingati dina rojabna dina mulutna ka Kangjeng Rasul. Urang sanggeus mengenal terus urang wau geus wau urang mika deudeuh mika cinta mika haba ka Kangjeng Rasul karena titelna Rasul termasuk Sayyidul Makhlukot, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, teras dari Sayyidul Muttaqin, teras dari Sayyidul Anam, bahkan sampai khotamin nabiyyin, bahkan rahmatan lil alamin. Lain ke orang muslimin muslimat unggul bahkan Rasul termasuk non muslim oke jadi rahmat. Ai urang mah terjemah boro-boro karena muslim urang mah bahkan termasuk orang muslim sanes kan jadi rahmat bahkan urang mah jadilah rahmat pada umat Allah ngadawukeun mangga hinggakeun muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawisna kuring pekertina. Nah, katanya di antawisna urang sabada muji sareng syukur sareng sholawat mugia urang sadayana imak ku bahasa Arab wa imak ku bahasa Sunda bahasa Ajami da Allah sadaya bahasana muga-muga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditampi syukurna secara syukur lisan oge sebagian anggota badan. Amin ya rabbal alamin. Lawan disyukurkeun ka Gusti Allah teras disyukurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut tumut ka Gusti Allah dilanjutkeun dilangsungkeun turut tumut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bakal menang rahmat ridho Allah Allah bakal menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membahasanana panan bahasan urusan fikihna aya anu ngalat nagarana aya kolotna dipilihna ada geus diaji bab cairna diaji bab buluna dicair diaji bab nu bab mayit bab salat bab naon geus diaji dikali ngamalkeunana ngan bukti ngamalkeunana teh boro-boro anu jalma hinggakeun ngalaworakeun mah boro-boro kana salat sunat rawatib anu ngiring-ngiringan memek jeung bak jeung geus termasuk qobliyah jeung ba'diyah nu 5 waktu ge geus kita camplangan sholat kiai eueuh bosen mah nyaritakeun sholat. Nah itu nya bahasan depan kurang-kurang gitu. Nah itu bahkan sholat jeung sholat terus-terusan kurang rezekina kurang. Bahkan sholat jeung sholat ringan wae. Bahkan sholat jeung sholat dunia teu boga duit teu boga duit we. Ya
Jadi patula patalina teh bahasa nanti gitu kan dina salat teh kan hayang rapeuneun we jeung podolkeun pakekeun sombongkeun kadang-kadang kitu. Nu padahal eta teh bisa oge. Tah kamari atos diuningakeun sapintas kilas. Namun diantawisna dina kitab anu leutik mah jumlahna teh aya 15 siksaan. Tadi antawis kitab Musa palingna deui dina ieu teh aya 12 cobaan. Urang hantarkeun kamari nya eta mah tong bulan paling wae mah maju-maju mah. Ayeuna mah termasuk jalma anu ngalalaworakeun nu nyapirakeun anu ngagagampan. Nah, kana salat anu 5 waktu teh mangka Allah geus nyiapkeun adabna, nyiapkeun uji cobana berikut jeung siksana. Sabaraha perkara di antawisna ikhomsi asaratul kubatin termasuk aya 15 perkara dina ieu. Aya oge di antawis anu sapalihna deui man tahawana bi sholati ma'al jamaati aqallahu ta'ala bisna asaratul baliyah. Nah, termasukna jalma anu ngalakorakeun kana salatna jeung dina berjamaahna mangka Allah nyiapkeun di antawis 12 cobaan di antawis 15 siksaan. Ieu teh urang ngomongkeun anu ngahancan 15 siksaan. Anu 15 siksaan teh keur jalma anu ngakiblatkeun ngagampangkeun kana salat teh sieun di dunia genep dibikeun ku Allah di alam dunia wasalasi indal mauti nutiru ku Allah bakal dibikeun dina sakaratul maut. Wasalasi indah duhuli fil kubri anu tilu deui dina nalika diasupkeun eta mayit ka sana kadang kubur. Tah wasalasi indah liqairabihi nu tilu deui bakal dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina katemuna rahmat ridho Allah ainu fil kiamati tegasna di palataran kiamat. Jadi jumlah teh aya 15 hitung. Genep ku Allah bakal dibikeun di dunia. Tilu dina nalika maut genep jeung tilu salapan wasalasi inda dawil kubri tilu deui diasupkeun mayit ka jero kubur seperti itu. 12 wasalasi inda liqairabihi dina nalika jalma makhluk dikumpulkeun secara tolik di pelataran kiamat ta eta tilu jadi aya seperti jumlah 15 ya. 15. Ya salah berarti. Pa amal wati fid dunya mangka anapun ari rupana warnana dina masalah siksaan anu ku Allah dibikeun di alam dunia padahal tadi dunia mah sanes siksaan asupna teh begitu sabab aya keterangan ad-dunya majru'atul akhirati wal akhiratu darul jazaa di dunia mah tempat pepelakan di akhirat mah tempat hasil panen dina pepelakan. Ad-dunya majru'atul akhirah wal akhiratu darul jazaa dunia tempat pepelakan di akhirat tempat pembalasan. Begitu termasuk di mana urang hayang loba panen kudu loba tatanen kudu sagala dipelakeun dimulai ke salat wajib pepelakan salat sunat pepelakan wiridan pepelakan sholawatan pikiran tasbih at-taqwa yasin wah tulis mutan loba eta teh pepelakan silaturahmi pepelakan kikiran oge ieu teh pepelakan ieu teh anu jauh-jauh di imam nang kubar ngapar bersama melotot kena TV eta ge pepelakan eta pepelakan lain pepelakan eta teh dan nyawana mah masih kena eta dititipan ku amanah nyawana nu eta badan nu eta nganteuin nepi ka bulan mana minggu mana poe mana urang jeung pentingna tah eta teh urang bikin di imah oge aktivitas sampai 24 jam bisa oge pepelakan kan pepelakan teh aya pepelakan syukur, pepelakan kubur, aya pepelakan ibadah, aya pepelakan halal jadah, aya pepelakan taat, aya pepelakan maksiat, aya pepelakan soleh, aya pepelakan toleh, aya pepelakan bager, aya pepelakan bader, aya lawana ngawangkung ge. Tak kitu. Aya urang, aya putih, aya awe, aya surga, aya na. Milih mana bae? Milih neraka, pepelakan sing loba kubur begitu ya. Sedangkan Allah mah rugi, tak ukur oge begitu. Hayang masuk ka surga pepelakan keur meuli surga, pepelakan aslinya angka keur meuli surga, meuli karunan Gusti Allah. Janjina beda kitu.
Dina kita hadis kursi man dakaroni bil rahmati dakartu bi rahmati wa man dakaroni bil maksiati dakartu bil laknati. Saha wae anu kami saha wae jelemanan eling ka kamina ku ayeuna syukur ku eling ka kami ku syukur mangka Allah nyaana teh rahmat. Wa man dakaroni bil maksiati dakartu bil laknati aya jelemana eling ka kamina ku maksiat mah nya kami teh termasuk kana eta teh ulahna. Gitu. Sebab terpahiri mulak konteng tetap konteng, mulak cabai tetap, mulak goreng tetap goreng, mulak ade tetap ade. Gorengan ini panjang depan, borobina kena ukuran loba jeung saeutik hingga setimbang si kisah sawi, setimbang si remeutik jahatna mah wajasa wasakin ku amalna ku leutik-leutikna tetap. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin saroy. Setimbang si kisah sawi nu dipidamel kurang syukur tengah ibadah amal soleh dina kabageran oleh Allah dan Rasulna moal leungit moal poplokan urang kecualikeun dileungitkeun deui usaha urang kecualikeun diruksak deui usaha urang kitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin saroy. Setimbang si kisah sawi amal anu amal kufur, amal maksiat, amal haram jadah, amal toleh, amal tebager, teka istighfaran, teka kifaratan, udah wudu, teka kifaratan, silaturahmi, tasbih, dzikir, tahmid, tahlil, shalawat, sareng sajabina, man kahingatkeun bakal kapengat deui usaha. Nya kudu melaknat tuh mah batul ya. Begitu. Maka amal hade, amal soleh, amal syukur jaga raksa tina bibit berwit penyakit nu ngarusak kana amal kahadean kurang sabab desaeutik ibadah jadi tapi di hadapan Allah eta nu jadi teh teu aya benerna, teu aya hasilna. Karena kunaon diruksak kurang la sawaba fil akhirah hartina ibadah jadi tapi eueuh ganjaran di akhirat. Namun sebabna syahadat aya batalna, wudu aya batalna, salat aya batalna, zakat aya batalna, puasa aya batalna, ngahaji aya batalna, ibadah sedekah, imah sedekah munqati'ah anu dibikeun sae harita. Mah ayeuna mah peliwon ieu ka diri kues pararupa. Jagongna aya tahu kuat pisang jeung sebangsa di loba rezekina alhamdulillahnya tah eta termasuk sedekah munqati'ah dipasikeun kurang harita sae di harita dan kieu lain besok sareekeun saya mah barawan Allah teh nama tah kali itu nanti ai sedekah jariah mah beuna mana urang geus maot teh bakal macor teh sedekah jariah anu termasuk manfaatna termasuk kahiji ilmu anu manfaat, kadua boga anak anu soleh, katilu termasuk sedekah jariah teh anu dialapan manfaat termasuk aya dimanfaatkeun. Tah eta anu bakal ngalangunan ka urang sabada urang tos maot katentet murid ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi antawisna termasuk kemarin anu diuningakeun yakin jelas jalma anu ngalaksanakeun salat lima waktu dibere anugerah 5 perkara, jalma anu ngajampang teh nepi ka ayat di antawisna 15 siksaan atanapi termasuk deui 5 mun sawal kana kitab mah 12 cobaan. Anu termasuk 15 teh anu tiluna dipasikeun ku Allah di alam dunia, termasuk anu tilu anu kahiji teh nyaeta amal wajib di dunia wal ula tunjaul barokatun min umurihi nu kahijina jalma anu termasuk ayeuna ujian di alam dunia. Nah, sina eling maksudna diuji teh. Begitu. Jalma anu teh eling sina guru eling, jalma anu eling termasuk ujian ningkatkeun derajat martabat dunia jeung akhirat. Di dunia ujian termasuk dunia mah. Paula tajul barokatun min umurihi mangka dicabut ku Gusti Allah eta si jalma tina kabarokahan umurna. Aya dicabut mah meureunna. Mun sapo dicabut tina jantar dan jantar dicabut ku Allah tina barokah umurna. Lamun si eta jelema teh ninggalkeun salat dibere umur 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun
jumlahan umur manehna teh teu barokah umurna teh. Itu ning dina umur 50 tahun, 30 tahun, 70 tahun teh lain dipake syukur. Kubur we, teh teh umur teu barokah gitu. Diberi lain dipake taat ka Allah ka Rasul, pake maksiat. Lain dipake ibadah, dipake harap jadah. Lain dipake amal saleh, dipake amal salah. Ku Allah jeung Rasul itu orang bener, malah teu bener we. Tah eta teh dicabut ku Allah dina barokah umurna. Berarti lamun teu barokah umurna teh dibarengan ridho Allah dina mautna bakal husnul khatimah atawa suul khatimah. Seueul ngadengeun ge. Suul khatimah teh goreng panungtungan, husnul khatimah teh sae panungtungan. Mata kuring mah kun kal kawung wala takun kal pulus. Pulus. Jadi sok panjang masa gitu kan dalil dieunana. Kun kal kawung hirup anjeun teh lamun dina panjang umur teh kudu saperti kawung. Baca we lah anu geus nyaho mah kana kawung. Ditungtung pucukna jadi daun kawung, nepi ka akarna jadi obat. Jadi sama. Agar ubah mati mulai ibuling jeung santero akaran jeung santero sabaraha rupa alaya make terjadinya kelas parti mah tembak bola. Tuh dina niru atau dina cecek betul. Alaya kali itu. Jamu dipake jamu-jamu. Tah hirup manfaatna mun panjang umur teh akarek barokah disebutkeun kudu cara kawung. Hirup jelema.